Darah pisan lempang teh teh. Ah, salah. Ampun. Ye, dak. Ke mana ah? Arek Aing bari teh mah dagang asong aing mah ngojek aing. ka sawah orang teh kalongok sawah tuh. Bari teh mah urang dagang asong aing mah ngojek. Oh, ngojek. Are ka manehna? Kalongok sawah gitu ngan jauh urang euy. Ngan bayarna beda deui da bari teh mah babaturan. Aing mah da sing babaturan ge pan berbensin. Kumaha maksudnya kumaha? Macam di ojek ku urang ka dituyu. Nah, aing teu boga duit lah. Ye, ye setep Boro-boro eta urang teu boga duit, bener. dipasangkeun duanana setepna. Teu boga duit urang mah. So. Ya bener maneh ek ngojek. Hah? Heeh. Tapi lamun PP bisa ka dieu. Bisa Pepe. Bisa Pepe. Oh, atuh hayu lah. Lumayan pan. Urang burit manten. Ade bare tos babaturan sote. Aing keur di panggung. Bisi hujan urang tuh da. Geus di dieu. Di mana? Di dieu geus. Geus di dieu lah. Nuhun nya, Cum. Ji lain nuhun. Nuhun. Lain nuhun. Ari kitu kumaha teh? Ongkosna. Ieu teh naon maksudna? Ongkosna kapan ojek? Ji, Kapan pan urang mah tadi kita nyaritakeun teu boga duit ka didinya cuy urang cenah ngojek. Ari ojek Ari ojek teh kepada ongkos ngajegang da urang mah teu ngajegang diukna ge ka dieu kitu. kapan kurang stepna geus dipasangkeun. Kan mah ada urang mah teu ngajegang da nyahareup ka dieu. Lamun ngajegang rek mayar. Mayar lho. Lamun teu ngajegang Henteu ada ojek. model nuhunnya. ongkirnya euy. Model Ongkir teh ongkos kirim. Ongkos kirim, ongkir ge. Gitu. Dia mah ngempol maneh. Ngempol Urang urang mah. kawas di City atuh. Yah, harap teh nuhunnya. Urang rek balik lah geus ka sawah mah. Baiklah. Bebedahan nepikeun ka euy astagfirullahaladzim.